Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Igna dina channel YouTube Abuna Pisah. Tanbihun, lau balago lamun tepi saha asa sujalma pi sholati dina sholat bisini ku sabab umur wajaba mangka wajib alaihi ka ieu sahos naon itmamuha nyampurnakeunana ieu sholat. Li'annahu karena sanyana ieu sahos eta adroka manggihan ieu sahos al-wujuba kana wajibna sholat wahia sareng ari ieu sholat eta sohihatun anu sah palajima mangka misti huka itu sahos naon itmamuha nyampurnakeunana ieu sholat kama sapertikeun perkara lau balago lamun tepi ieu sahos binahari dina waktu beurang wahwa sareng ari ieu sahos eta imun anu puasa fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta yajibu wajib alaihi ka ieu sahos naon imsaku baqiyatin nahari ngaker dina sasesana beurang wa azaat sareng nyukupkeun ieu sholat huka itu sahos walau jumatan sanajan kabuktosan ieu sholat eta sholat Jumat li'annahu karena sanyana ieu sahos eta sholat ieu sahos al wajiba kana anu wajib bisartihi kalawan syaratna itu wajib wa wuku'u awaliha sareng ari tumiba na kawitanana itu sholat naplan kana sunat eta layamna henteu nyegah itu wuku awaliha wuku akhiriha kana tumiba akhirna itu sholat wajiban kana anu wajib kasaomi maridin sapertikeun puasana jalma anu gering syafa anu cager itu marid pi asnaihi dina tengah-tengahna itu saum wa in balago sareng lamun tepi itu sahos ba'da fa'liha dina sabada migawena itu sholat bisini ku umur au bigoirihi atawa ku lianti itu sinni pala yajibu mangka henteu wajib alaihi ka ieu sahos naon i'adatu ngabalikan deui itu sholat bihilapil haji kalawan perbeda haji ida balago di mana-mana tepi itu sahos ba'dahu dina sabadana itu haji yajibu wajib alaihi ka ieu sahos naon i'adatuhu ngabalikan deui itu haji li'anna wujubahu karena sanyana wajibna itu haji eta marotun balikan eta marotun sabalikan pil umri dina saumur pasturito mangka disyaratkeun naon wuku'uhu tumibana itu haji piha lil kamali dina tingkah sampurna bihilapi sholati kalawan perbeda sholat walau hadot sareng lamun head ieu mar'ah aw napisat atawa nipas ieu mar'ah aw zanna atawa gelo ieu sahos aw ugmia atawa sakaloresaha aw ugmia atawa sakaloresaha alaihi ieu sahos awalal wakti dina kawitan waktu sholat wajabat mangka wajib naon tilka sholatu eta sholat in adroka lamun manggihan sahaman jalma dzukiro anu dicaritakeun ieu man qadrol fardi kana ukuran fardu bi akhoppa ma kalawan pangenteng-entengna rakaat yumkinu anu kongang ieu ma wa ila sareng lamun henteu in adroka fala ujuba mangka henteu wajib dimatihi dina tatanggunganana ieu man li adamit tamakuni karena henteu ngongangkeun min pa'lihatina migawena itu sholat. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pisolawati anu tetep ieu pasal buat pertelakeun pirang-pirang sholat
Al-masnunati anu disunatkeun ieu sholawat allati anu tusra'u disyariatkeun laha dina itu lati naon al-jama'atu berjamaah wa yunadza sareng digero naon laha itu lati. Sumasaro tuluy tandang tumandang musannif pinau isani dina warna anu kadua. Pakola tuluy ngadauh musannif washolawatu kana lapad washolawatu. Washolawatu sareng ari pirang-pirang salat al-masnunatu anu disunatkeun itu sholawat. Wal masnunu sareng ari lapad al-masnunu wal mustahabu sareng lapad al-mustahabu wa naflu sareng lapad an-naflu wal murogobu bihi sareng lapad al-murogobu bihi eta alpadun pirang-pirang lapad mutarodipatun anu sarua dina maknana. Wahwa sareng ari itu masnunat eta azaidu anu nambahan alal faroidi kana pirang-pirang pardu. Wal afdolul ibadatil badani sareng ari pangunggulna ibadah badan badal islami dina sabada asub Islam eta as-sholatu sholat li khobari sohihaini karena hadisna Imam Bukhari Muslim. Ayul a'mali ari naon pirang-pirang amal eta afdolu anu leuwih unggul. Pakola tuluy ngadauh Kangjeng Nabi as-sholatu ari ieu eta salat liwaktiha dina waktuna itu salat. Wakila sareng dicaritakeun naon as-saumu ari ieu eta puasa li khobari sohihaini karena hadis Imam Bukhari Muslim. Qala ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Ta'ala kullu amali bani adama kana lapan kullu amali bani adama. Kullu amali bani adama ari sakabeh amalna anak Adam eta lahu tetep ka itu ibnu Adam ila sauma angin puasa fa innahu mangka sanyana itu saum etali tetap milik kami wa ana sareng ari kami eta azzi ngaganjar kami bihi kana itu saum. Wa idza kanat sareng di mana-mana kabuktosan naon as-sholatu sholat eta afdolal ibadati pang utama na pirang-pirang ibadah paparaduha mangka ari parduna itu sholat eta afdolul purudi pang unggulna pirang-pirang pardu watatawuha sareng ari sunatna itu ibadah eta afdolut tatawu'i pang unggulna pirang-pirang sunat wahwa sareng ari itu tatawu eta yan kosimu narima kabagi itu tatawu ila kismaini kana dua bagian. Kismun ari sabagian eta tusanu disunat kenaon al jamaatu berjamaah fihi dina itu kismun wahwa sareng ari itu kismun eta khomsun 5 al idani tegesna salat lebaran 2 wal kusupani sareng salat samahagaha 2 wal istisqo sareng salat istisqo warut batuha sareng martabatna itu khomsun pil abdoliyati dina sifat kaunggulanana ala hukmi tartibiha netepan kana hukum tartibanana itu khomsun al madkuri anu dicaritakeun walaha sareng eta tetep dina itu khomsun abwabun ari pirang-pirang bab tudzkaru anu dicaritakeun itu khomsun piha dina itu abwab. Wakismun sareng ari sabagian eta latusanu teu disunatkeun naon al jamaatu berjamaah fihi dina itu kismun wa minhu sareng eta tetep dina itu kismun sunanun ari pirang-pirang sunat ar-rawatibu tegesna salat rawatibu wahia sareng ari itu sunan alal mashhuri netepan kaul anu mashhur eta at-tabi'atu salat anu anut lil faraidi kana pirang-pirang pardu. Wakila sareng dicaritakeun naon hiya ari itu rawatib eta ma perkara laha eta tetep dina itu ma waktun ari waktu
wal hikmatu sareng ari hikmahna fiha dina itu rawatib eta takamiluma nyampurnakeun perkara nakoso anu kurang itu ma minal faraidi nyatana pirang-pirang salat fardu binaksin ku kurang nahu khusyuin ari contona eta sapertikeun khusyu katar kita daburi kiroatin sapertikeun tinggal mikir-mikir kana bacaan wahya sareng ari itu sunan eta sab'a asyarota ayat 17 rakaatan tina arah-arah rakaatna sab'ata asyarota ayat 17 rakaatan tina arah-arah rakaatna rakaatal fajri tegesna 2 rakaat salat sunat fajar qabla subhi tegesna dina samemeh salat subuh wa arbaun sareng opat arba'u rakaatin tegesna opat pirang-pirang rakaat qabla zuhri dina samemeh salat lohor wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'da hadina sabadana itu zuhri wa arbaun sareng opat qoblal asri dina samemeh salat asar wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'dal maghribi dina sabada salat maghrib wa salasun sareng 3 ba'da sunatin dina sabada ba'da sunatil isai dina sabada salat sunat isya yutiru hal ngaganjilkeun ieu jalma biwahidatin ku hiji rakaat minhunna tina itu salasun lam yubayyin anu henteu ngajelaskeun saha al musannifu musannif al muakkada kana salat sunat muakkad min ghairihi tina salianti itu muakkad wa bayanuhu sareng ari ngajelaskeunana itu muakkad eta annal muakkada kana saenyana sunat anu dimuakkadkeun minar rawatibi anu tetep tina pirang-pirang salat sunat rawatib eta asru rakaatin aya 10 pirang-pirang rakaat rakaatani tegesna 2 rakaat qabla subhi dina samemeh salat subuh wa rakaatani sareng 2 rakaat qabla zuhri dina samemeh salat lohor wa kada sareng nya kitu rakaatani ba'da dina sabadana itu zuhri wa ba'dal maghribi sareng 2 rakaat dina sabada salat maghrib wal isya'i sareng dina salat isya li khobari sahihaini karena aya hadis Imam Bukhari Muslim an Ibnu Umar nampi ti Ibnu Umar qala ngadauh itu Ibnu Umar sholaitu salat kami ma'an nabi sarta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaataini kana 2 rakaat qabla zuhri dina samemeh salat lohor wa rakaataini sareng kana 2 rakaat ba'da dina sabadana itu zuhri wa rakaataini sareng kana 2 rakaat ba'dal maghribi dina sabada maghrib wa rakaataini sareng kana 2 rakaat ba'dal isya'i dina sabada salat isya wa ghairul muakkidi sareng ari anu henteu dimuakkadkeun eta ayazida nambahan ieu jalma rakaataini kana 2 rakaat qabla zuhri dina samemeh salat lohor lil itba'i karena turut kana padamelanana Kangjeng Nabi rawa ngariwayatkeun hu kana itu itba saha muslimun Imam Muslim wa yazidu wallahu a'lam bishawab.